Bapak, bapak, Aya naon, Ceng? bapak, kada-kada. Aya naon? Bapak kan tir gawe. Aya naon, Ceng? Gederuan wae. Kan bapak teh tir gawe. Bapak, orang yang kawin. Naon? Hayang kawin. Disunatan oge acan geus hayang kawin nyaneh mah. Ye, lamun erek disunatan heula, engke ku bapak dikawinkeun. Ambung bae jundatan mah nya deh, anak-anak kawin. Ari kawin teh erek jeung saha? Nangis aya nu daekeun jeung maneh. Disunatan oge acan. Aya pak, wing muka kabogong meuni geulis pisan. Saha atuh Ceng awewena? Jig bapak hayang apa bawa ka dieu. Pokoknya pak, itu kuing teangnya. Kenalkan ke bapak ieu nak. Budak. Aing mah rese. Akan kembali lagi aku terpaksa sempurna berjuang di dalam nada. Halo bebeb. Naon sih ka dieu wae ih. Aku kangen bebeb. Ada yang mau diomongin sama kamu. Ngomong naon sih? Jung ajeng balik. Beb, aku sudah disuruh nikah sama papi. Sekarang kamu ikut aku ke rumah. Nikah. Di mana jolna ari maneh mah disunatan ge encan. Ih, Kapan ke ku bebeb di sunatan terus kawin? embung kawin ka jaman nu can sundatan, bongan cenah sok getek. Huguh nu getek teh nu enak. Lah embung ai can sundatan mah, tamu di sundatan urang gidai kawin jeung maneh. Mana? Beb, sunatan teh nyariin tuh. Atuh adatna nyeri mah ya si nyeri oge engke gede buruhan ieu. Nyeri sote ayeuna mun geus kawin mah buruhna enak sia. Ah, bener. Atuh, wing bajalah ke papi. Kami jeung dinding geura balik lah. Rajel moga kabogoh teh kanu kitu lah, tapi kin we meureun mata kitu geus jodona. Den teuing aing boga anak. Encan disunat geus minta kawin. Jaba indungna geus eueuh. Nasib. Ieu mah kudu neangan akal heula jigana euy. Kumaha carana misangkan budak daekeun heula disunat. Gusti nu agung. Awak hungkul gede, pikiranna mah heueuh masih keneh boloho da eta budak. Ampun teuing. Ayeuna namanya kudu ngabujuk heula ka bogohna euy jigana mah sangkan anak aing hayang disunatan daek gitu. Ayeuna mah geus tepungan wae ka bogohna lah.
we. Nah euy ayeuna mah. Bade aya naon ka dieu teh? Geus puguh ieu teh ye. Aya ngomongkeun masalah si Pulo. Budak kitu keneh geus hayang minta kawin sagala. Disunatan oge acan. Atuh terus we kieu pas sunatan we heula. Nya ku abi pangbujukeun we da karunya ai teu jelas sunatan mah kumaha. Nya eta mah pangbujukeun we ku si Neng nya disunatan. Nya bapak mah sakit teh we nya. Ya atuh bapak wi heula nya. Bapak-bapak, kabogoh itu geus daekeun aja kawin. Tapi kudu aya syaratna cenah. Naon ceng syaratna? Urang kudu sunatan heula cenah. Kapan cek bapak oge tadi kitu? Daek ayeuna disunatan. Daek, Pak, tapi nyeri henteu. Lah, nyeri saeutik ieu asa digegel sireun. Tapi tadi cek kabogoh uing, mentas kawin ngeunah naon? Teuing, kapan bapak mah poho deui? Kapan indung sia teh geus heula ninggalkeun teh? Piraku, Pak, uing geus sunatan teu boga baju, kembalikeun, Pak, baju nu halus. Heeh, ari daek disunatan mah. Ku bapak ayeuna dipangmeulikeun sok hayang naon wae. Hayang jas, hayang sweater, hayang koko. Sok tinggal ngomong. Pokona mah, Pak, sok we beli kabeh. Oke kuncing di pilihan pangalus. Nah, Bapak ke pasar kagaknya. nya panjung asik. Daguan di imah, gak kemana-mana. Jang, ya bapak geus datang, mawa baju. Mana, Pak, bajuna? Ya, pilihan keserangan di handap. Pak, atuh baju nuki kabeh. Emang naon nu halus? Nah, hayang nu kumaha, kapan ada teh baju alus kabeh. Aya koko, aya batik, aya sarung wadimor. Eta teh duit beak kabeh, kadang kamari bapak ngejual kai. Ah, Pak, imam baju aki-aki kumpul, imam baju teh gaul. Yang nu halus, Pak, pokona mah. Ari maneh anu gawe teh anu kumaha atuh ceng, kapan eta geus alus kabeh. Ah, pokona mah baju nu ayeuna pokona gaul, pokona mah. Anu kekinian. Ah, bapak mah geus pusing anu kumaha atuh, anu gawe teh. Bapak mah ulang alung gitu. Nah baju naon nih, Pak? Tah, Pak, nu kieu yo. Tah, ya nu dikahayang kurang, Pak, ya alus baju, Pak.
Ya, mun apal hayang nu kitu mah tadi teh ngomong, nu kitu mah loba, oneun ge bisa. Nah apa menang baju kieu di mana? Ya kuing tah yang ti bareto baju nu kieu teh. Nah, sia teh ceng, awak hungkul jebrok boloho teuing. Kapan nu kitu mah gampang, hayang baju kitu mah oneun ge bisa. Kapara pemain bim-bim kreator oge bisa. Kapan teh didinya teh aya yeuna sok gerak. Mangkana tonton terus filmna ameh apa? Film naon, Pak? Eta film bim-bim kreator bohok. Mangkana ari nonton teh ulah nonton hungkul subscribe. Ameh urang apa lamun aya film nu anyar teh aya pemberitahuan. Da subscribe mah gratis ieu, henteu ku pulsa. Mangkana subscribe terus. Oh, siapa tuh, Pak? Pamilikeun tuh Pak HP-na, mi urang bisa nempo filmna. Pancen urang teh kudu sundatan. Ceng, ceng, adieu ye, bapak hayang ngobrol. Ayo naon, Pak? Ya, kapan bapak teh ek nanya di sunatan teh erek di imah, apakah mantri? Apa? Di mah wae ge, Pak. Oh, ek di imah wae. Kapan hari erek di imah mah, bapak erek telepon mantri nah. Nya sok, Pak, di mah wae ge, tapi bebeja heula nya, ulah tarik teuing gitu. Heeh, hari kitu mah. Bapak ayeuna ek telepon mantri nya. Halo, assalamualaikum. Pak Mantri. Punten Pak, ngaganggu. Ya abdi teh gaduh maksad Pak, bade nyunatan pun budak. Tiasan teu enjing kinten-kintenna. Oh nya mangga. Ngan hoyong di bumi, saeuna teh da isin. Nya, muhun diantos di buminya Pak. Muhun. Waalaikumsalam. Neng, nah bener sih pulang ke sunatan. Uhun meureun. Aduh, meureun di sunatan mah. Kayak papatukna leungit, Neng. Atau meureun jadi make helmnya jika hileud cekek atau meureun jadi bulenangnya Atau meureun jadi paurnya euy. Asa nyambut tinis dina bol pak sereset. Bawa ya. Itu. kemun kayak karena budak nese kelannya Siap, Kang Rejong. Udah sini sini lo kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kemana ini pada di sunatan teh ya Oh iya pakai jas merenya. Ada siapa tuh itu tuh? Iya, tahu di kacamata. itu salah Pak Mantri tos dongkap. Mangga atuh kalebet Pak. Pak. Yuk, sok lewat.
Aduh, pengantin. Tomnya ada, tom cerik. Tom cerik kan, kayak diolah di Pak. Di tampilnya. Oh. Di Madang, di Madang. Oke, Pak. Kumargi proses penyembelihan dah teh saha wayahna di laluarnya. Teh tiasa ditinggali ku batur. Kedah saya bulah jatuh sareng Bapak Mantri. Aya abdi bapak anak kumaha? Bapak anak ngiring keluar bae, beli bang baungeun ningali putrana di dilekek gitu. Ya. Oh, uhun ari kitu mah. Sok eta bila aya ngucapkeun kanggo pesan-pesan terakhir kanggo panganten sunatna mangga sok. Sok jang, ya ku bapak didungakeun, sing lungsur rangsar disunatna, jeung ka hade ulah mewek nya sok nyerakeun bapak. Sok bapak ngadaguan di luarnya. Jang, panjang umur ya. Jang. Ya. Sing lungsur langsar, Jang. Semangat, Den. Ya, Jang, aduh, iya. Pengantin sunat. Allahu Akbar. Pangrok, eta. Ieu cacapitnya. Cak. Nah, Hah? Itu salah. Nyunatan apa nyen imah? ane ngobok si tangkuling wae. Cicing sia, tanggung jawab aing sih teh. Cicing. Ah, mung, sian. Dia mana? Sok siapa? Kening teu karasana naon Cing, potong euy. Ah, nih kau bener-bener tinggi sekarang dia kan anjir mah. Pesok. Cing. Potong Mantul di atas. Astagfirullah ngatur kunaon ieu. Ku Palu. Bah, kumaha ieu geuning ku sagala teh tirak wae ieu. Astagfirullahaladzim. Karek mang di lanjut kieu mah. Heuh nya, kumaha bingung ye. Sok ceklan. Jangan ragaji. Bapak, nyeri. Mangkana tibare toge titah disunat, ieu embung-embung wae. Rasakeun tah ayeuna mah. Aduh. Cicing, Aduh. buru-buru. Aduh. Alhamdulillah. Jang, beak jang. Alhamdulillah terus beres. Mangga sekali ngali boleh badai nyecap bang. Bebet, nah aku naon cirik? Heeh, sia gede-gede ge curi kitu ih. Nyerakeun ku budak leutik. Oh, geuning ka era maneh mah.
Belaga aing keuletik teu nyeri ieu di sunatan, malah bunga aing mah dalam nyecap. Tampo ya baru dalam kamu tungkio, ku paraji edan burung lah sarap panenggering. Ah, aduh segede ceng kita mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kade tong hilapnya. Tonton film dugi ka Anggeus. Noni. Channel. Subscribe-nya. Terus. Alhamdulillah proses pembuatan film gara-gara disunat sudah selesai dan kita lanjut proses pembuatan film berikutnya. Ini kebetulan banyak yang mau gabung dan insya Allah kita akan bikin film hari ini langsung ya, langsung. Tuh ada sekarang tuh talentnya udah banyak. Terima kasih buat pemirsa dan dukung terus channel Bim Bim Kreator. Jangan lupa like, comment, share dan Subscribe. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok tayang atau besok lusa, oke? Roman masuk jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sate acana ka pamirsa setia Bim Bim Kreator. Bilih ieu adegan aya anu lepat atanapi kata-kata anu kirang sopan, Anu nyinggung ka ieu ka seharian ka anu kalawargi gitu, aku kudu dihapunten. Rencangan balarea enak. sareng tekenging hilap, tonton terus. Baik, ini nama kasadayana ka pemirsa setiap penonton Bim Bim Kreator tekenging hilap, subscribe, like, comment, sareng share. Bagikon pokokna mah ka sadaya rencangan ka kulawargi kanu jarauh nu di kota sok lah pang bantuan ngadukung. Pokokna mah kayak kapoeuna mah beuki boloho, beuki lucu, leuwih-leuwih teu ieu. Tiga. Pokoknya mah apa, sok we beli kabeh. Oke, kuncing di pilihan pangalus. Nah, Yo, ulang kali dia. Yo. Ya, 1, 2, 3. Heueuh. Tak engke we mun buruh nama mun geus kawin mah buruhna enak. Kadang. Sok. Yo. Yuk. Uhun meureun. Atuh meureun jadi paur nya we, asa nyambut heunis pak.